nambahan keung pohara, nambahan Ciheam Sungkawa. Kuring ningali ka Gayatri nu ceurik ka nyerian. Ngaret ka bapakna nu teu puguh cicing. Hujan ngagebret anger itu deui suara orok les-lesan anger kadenge. Suara orok mengear mata ringkak bulu-bulu. Pantes namun Gayatri jadi kitu siga nu kasurupan. Da ngadenge suara orok teh mata kukurayeun. Kurang-kurangna inget mah bakal siga Gayatri anu leungit pangacian. Walungan Cisitu jeung lembur Ciheam baheula mah matak betah pada mika heman. Tapi disapra kajadian eta loba warga anu antukna pindah. Salametkeun dirina sorangan tinggal kulawarga Gayatri nu cicing di dinya. Suara orok nger teh nyaitan kana hate bangun ngajak wae. Sakapeung sieun mata kukurayeun. Bunga denge suara cerikna tapi mungkin dihulag mungkin remen datangna. Sakapeung kasono moho hayang ngadenge cerikna. Jadi sok ngalamunkeun orok. Orok nu keur bejeuna butuh kaasih, butuh keukepan ti hiji indung. Teganian eta indung nu ninggalkeun budak. Tapi kasaban peuting ngear teureun neangan indungna. Kang, abdi teu kiat ngadanguna, hoyong nyingkah ti ieu lembur, mugi akang kersa ngabantos. Kuring ngahuleng sanggeus maca inbox ti manehna, inbox ti FB hiji awewe nu ngaran Gayatri. Mimitina mah sok hare-hare wawuh ge apanan ukurna FB, teu dipikiran. Tapi kalilaan mah teu burung jadi pikiran, komo manehna remen pisan nyaritakeun masalahna. Kaayaan lembur Ciheam, lembur matuhna. Tiremen maca status oge inboxna. Kuring miti mairan status atawa inbox. Intina nita sabar jeung tawakal. Bangun atoh manehna kuring ngomen teh, tidinya nyambung malah bet aya nu ngait kana ati. Rasa suka ka Gayatri. Hujan keur beujeuhna ngaririncik waktu kuring datang ka lembur Ciheam. Banget ku panasaran ka Gayatri. Geus hampir 3 tahun wawuh di dunia maya. Ayeuna waktuna tepung gentos kuring. Sanajan teu bebeja ka Gayatri, kuring ayeuna rek datang. Kapanasaran nambahan waktu Gayatri nga-inbox ka kuring nyaritakeun dongeng ngeunaan orok teh. Ceuk Gayatri lembur teh pernahna tukangan Gunung Cisepan. Ngan cenah langka anu datang lantaran lemburna pikasieun. Lembur Ciheam jadi geuman disaprak hiji awewe micin orok ka walungan Cisitu. Walungan nu aya di lembur Ciheam. Mun peuting komo lamun hujan ngecrek sok kadenge suara orok ceurik ngear pikarunyaeun. Kitu jeung kitu we anu dicaritakeun ku Gayatri. Rasa penasaran anu nungtun kuring ka dieu ka lembur Ciheam. Sanajan rada aneh, saja jalan nanyakeun lembur Ciheam bat teu nyarahkeun. Tapi deulengit hate. Anger leumpang, hate tigin bakal bisa tepung jeung manehna. Kahayang tina kanan waktu tepung jeung hiji aki-aki keur manggosul. Leumpangna eureun sarta ngecagkeun bawaanana waktu kuring nanya. Leres encep teh bade ka lembur Ciheam? Leres pisan Ki. Sok atuh didoakeun ku aki sing lungsur langsar. Wanci karek jam 8 ningali kana jamah. Ngan lembur teh poek mongkleng taya cahaya listrik saeutik-eutik acan.
Lempang di baturan ku hujan ngari-rincik. Teu jejem, da kudu nyuai-nyuaikeun juku teuih, muka beneran ngahalangan jalan. Beras ka jalan gede, rugina hate. Lempang di gancangan, beuki sumanget waktu ningali aya imah leutik ku bilik, rek ngilu heula istirahat, pikir teh. Puntenan sababaraha kali, teu lila aya bapak-bapak keluar berjeng mawa cempor. Leuh geuning aya tamu, mangga encep kalebet. Hapunten di dieu mah kieu. Poek maklum teu aya listrik. Manehna nitah kuring asup, kuring ngobrol ngaler ngidul nyaritakeun Gayatri. Katingali unggut-unggutan. Encep teh leres hoyong dieleuheunkeun Gayatri. Eta lalaki nanya daria. Kuring ungeuk. Nuhun atuh, mun percanten mah bapak teh bapana Gayatri. Bingah pisan, tiasa tepang. Dupi Gayatri di mana, Pak? Kuring teu sabar. Di kamar. Bapak Gayatri nunjuk ka hiji kamar. Bapak mah bingah nu aya nu haat ngajait Gayatri. Ngan encep kedah uninga kaayaan Gayatri teh kitu geuning. Kitu kumaha? Kuring rada ngalenyap. Muhun, siga anu kasurupan, komo mun datang peuting, mineng gunam, nyambat nu teu puguh. Mugia we atuh ari sareng encep mah pun anak tiasa damang. Oh muhun Pak, pidoana we dari abdi mah tos keukeuh hoyong ngadahup ka Gayatri. Ante ngobrol, radak jempe, waktu kadenge cuklak di hujan kana kenteng. Teu lila paralak hujan gede siga anu dicicikeun ti langit. Rek balik teh terjadi da kahalangan ku peuting katambah hujan gede. Bener cek Gayatri, lembur Ciheam teh keung, tapi moal eleh wawanen dapon kahayang nyandingkeun Gayatri ka cumponan. Kudu nyikahkeun ka sieun. Gayatri teu naon? Kuring netep Gayatri anu ngahuleng. Dina cahaya cempor anu kakalicesan, kagelisan Gayatri bisa katempo. Henteu naon Kang, ngan eta mun wengi teh sok asa teu pararugu. Ah tong diemutan, ke mun urang tos ngadahup, urang alih ti dieu, meh Gayatri damang. Rieg, imah asa oyag, waktu kuring eureun nyarita. Asa deukeut pisan, pipireun imah kadenge suara orok ceurik ngear. Katingali Gayatri elek kesekeng, reng hapranjug nutupan ceuli di papereket. Dedeh Neng, Kunaon Gayatri? orok Kang, orok. Manehna midangdam, nu ceurik jeung sora cihujan patembalan, tambahan keung nu pohara, tambahan Ciheam sungkawa. Kuring ningali ka Gayatri nu ceurik ka nyanyerian. Ngareret ka bapana nu teu puguh cicing. Hujan ngagebret anger, kitu deui sora orok les-lesan anger kadenge. Sora orok nu ngear mata nguringkak bulu punuk. Pantes lamun Gayatri jadi kitu siga nu kasurupan. Da ngadenge sora orok teh mata kukurayeun. Kurang-kurangna inget mah bakal siga Gayatri anu leungit pangacian. Walungan Cisitu jeung lembur Ciheam baheula mah matak betah pada mikaheman. Tapi disapra kajadian eta loba warga anu antukna pindah. Nyalametkeun dirina sorangan, tinggal kula warga Gayatri nu cicing di dinya. Lain teu hayang cenah pindah nuturkeun nu lain. Ngan mun diajak Gayatri sok munggeun wae. Tiba heula ti leutik remen ulin di Walungan Cisitu. Geus kajudi paninengan we hese dileungitkeun. Eta nu ngalantarankeun Gayatri mung pindah. Akangnya ah ka abdi. Tangtos matakna tebih-tebih ka dieu ge. Hoyong ninggal Gayatri damang, hoyong ngambah sagara rumah tangga ngan sareng Gayatri. Mun akangnya ah ka abdi, jajabkeun abdi ka Walungan Cisitu. Mun ningali walungan teh kasakit sok kanadak ilang. Nya kitu mun balik di Walungan teh sok katangen beragna, kasedihna leungit sok datang marah mainna.
Tapi kitu teh teu lila, komo mun manggihan peuting mah muyung jeung ngahruk datang deui. Kitu carita bapana. Kunaon atuh Yatri teh? Sok bisi ayang disidem ka akang caritakeun. Akang bakal ngadangukeun. Kuring netep Gayatri. Teu aya naon Kang. Ngan duka teuing. Bet unggal peuting teh meni asa lewang. Asa teu pararugu. Ayeuna Gayatri hoyong kawalungan Cisitu. Mugia akang ngerasa jajab. Manehna eureun nyarita. Usap Cipanon anu ngalembere. Pan akang hoyong ningali Yatri Damang. Mung sakali ieu da. Mugia akang kersa nedunan ka hoyong Yatri. Deui-deui manehna nyarita. Kuring duaan lempang di baturan hujan, di baturan nger, lempang lalaunan, di baturan kakeung, di baturan kasalempang anu teu eureun-eureun. Akang hoyong apal naha orok teh ngear wae. Gayatri diuk dina batu anu nemprak. Sageus anjog ka sisi walungan, Kunaon kitu? kuring balik nanya. Neangan indungna eta teh Kang. Hayang babarengan atuh. Yatri aya dongeng, akang bade ngadangukeun. Kuring unggul. Waktu hujan ngaririncik, aya hiji awewe datang cenah ka ieu walungan. Ngarandeg. Netep cai walungan, nu kacaangan ku cahaya bulan. Tah, eta awewe teh kacida cinta ka kulawargana, ka indung bapana. Embungan nyerikeun hate kolotna. Ku banget hayang ngabagjakeun kolotna luas lunta keluar kota neang pagawean. Pikeun nyugemakeun kolotna. Tapi di tempat gawe teh ngadon kagoda ku dudungan lalakina, malah nepi ka ngalakukeun anu teu uni, nepi ka ngahasilkeun budak. Di tempat gawena ditundung lantaran sieun eta awewe teh micieun eta orok ka ieu walungan Kang. Gusti, ku tega nya Yat. Nya Kang, awewe kitu mah teu kudu dihampura. Anggur sing kudu maturan budakna anu koklebatan dina cai. Saban peuting ngulayaban neangan indungna. Ku harianeun nya Kang. Nya, madenge carita Yatri, bet maragu kurayeun. Ku aya tega nya. Geus ngaruksak ngaran lembur Ciheam deui. Nu tadina katelah lembur nu heman jadi lembur anu geuman. Ari eta awewena kumaha nasibna Yat? Gering Kang, kagegeloan ku budakna. Maruk. Di mana cicingna? Di dieu Kang. Kuring pisan. Gayatri nangtung. Teu lila seuri. Waktu ti jero walungan mucunghu hiji jirim roesan. Ngear, tarik, ranggah ka Gayatri. Hayu de, ieu mama. Gayatri ngujubar ka jero walungan. Kuring nu hareugeun rikat ngagajleng ka walungan rek nulungan Gayatri. Tapi teu daek ngagejebur. Ngadon ngadayag dag ka tukang aya nu metot. Sora adan ngalang laung. Sora orok ngiles sapada harita. Sora seahna cai Cisitu leungit. Tah, kitu dongengna Gayatri tencep. Untung encep mah teu nanaon, bisa balik deui ka alam manusa. Aki-aki kolot memanggul suluh tea cumarita. Pamirsa, rupina mung tiasa sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sing kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.